Karasana geuning teh ayeuna hanjakal mah eta geuningan sagede gunung Suratalak dageus katampa manis sedih dosa diteuing paingan mah eta geuningan mah atuh paingan cekolot baheula teh da kudu sabar ari awewe ulah minta talak talak diharamkeun aku agama jadi randa sugante ngeunah padahal mah jadi catur balarea teu kaop dangdan rejeng midang pating harewos anu marandang satadina mah sugante laris rek ulin unggal poe tuluy ngaluis kunaon lalaki teh pada sinis gara-gara talak tilu jadi aringgis kajeun salaki sulaya abdi rek tetep satia kajeun dicandung jadi nu ngora abdi moal rek aral subaha paingan mah eta geuningan mah atuh paingan cekolot baheula teh kudu sabar ari awewe ulah minta talak diharamkeun ku agama jadi randa sugante ngeunah padahal mah jadi catur balarea teu kaop dangdan rejeng midang pating harewos anu marandang satadina mah sugante laris rek ulin unggal poe tuluy ngaluis kunaon lalaki pada teh sinis gara-gara talak tilu jadi aringgis karasana geuning teh ayeuna hanjakal masa gede gunung Suratalak dageus katampa manis sedih dosa diteuing paingan mah eta geuningan mah atuh paingan cekolot baheula teh da kudu sabar ari awewe ulah minta talak teh diharamkeun ku agama jadi randa sugante ngeunah padahal mah jadi catur balarea teu kaop dangdan rejeng midang pating harewos anu marandang satadina mah sugante laris rek ulin unggal poe tuluy ngaluis kunaon lalaki teh pada sinis gara-gara talak tilu jadi aringgis
Ajeun salaki sulaya abdi rek tetep satia kajen dicandung jadi nu ngora abdi moal aral subaha paingan mah etah geuningan mah atuh paingan